mitra nuju ngadagukeun dongeng nuju luna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna para mitra nincak bagian ka 73 para mitra. Bagian ka 73 nya teh karaos nincak bagian ka 73 we nya. Mangga atuh ka wargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Ai saur basa Sunda cenah para mitra disebut keca aya keca pangantir atuh cenah para mitra berenyeng melumpat. Keca pangantir berenyeng melumpat. Lamun nyebat lumpat gitu ya, tapi berenyeng melumpat pas kagambar para mitra ngau keca pangantir mah kumaha kitu-kituna eta jelema anu lumpat gitu begitu diantawisna nya. Jadi keca pangantir teh langkung nandeskeun gitu nya kinten kirang langkung nama langkung ngajelaskeun kana naon teh lumpat teh ya. Gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ka 73 mangga nyanakeun wilujeng ngadagukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari para mitra sadaya. Hiji dongeng karangan Aan Merdeka Permana, dina hiji riwayat, dina hiji sasakala, dina hiji lalakon anu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Ayeuna teh para mitra dina bagian ka-73 nya mangga urang teraskeun ieu dongeng asa kumaha nu kauninga harita Kangjeng Prabu para mitra ngogan para siluman sileman cenah para mitra sina hadir ka karaton. Mangga urang teraskeun deui etang-etang hiburan pangbeberahmana. Harita di Pulau Majeti kumpul para siluman anu memang ngahaja diangkir ku Kangjeng Prabu Selang Kuning nud maksa jeung tujuanana teu aya sanes bade ditaros ngeunaan aya patula patali sareng kajadian harita pang-pang anu tumiba ka umat manusia warga Galuh teh. Para mitra kaum dangu harita siluman lentah anu ngajawab teh para wargi sadaya. Hidup nisan, pokoknya lain ngewa kanungaran Selang Kuning. Ngewa sotenan kena kawijakanan anu hengkel. Sabab pongan leuwih ti heula ka bangsa sejen, leuwih bela bangsa sejen, batan ka bangsa sorangan. Leuwih bela ka deungeun-deungeun, batan ka rahayatna sorangan. Sok pikir Prabu Selang Kuning baheula ke hayang dirojong salaku raja, tapi naon kamampuh salira make hayang jadi raja segala kinsok. Ari nasib rakyat kieu keneh mah eueuh menyatna hirup dina kaayaan sangsara nu matak tetep kaula ayeuna keur ngarepkeun raja anyar nu sakira sanggup ngangkat derajat rahayatna sakitu pun. Harita cek siluman lentah ngajelaskeun naon pangna atuh manehna nyieun tindakan hayang bebas cenah kitu di antarana jeung deui togmo langsung kana pokok pangkana hayang boga raja anyar. Nyarita cek paribasana teu didingding kelir di sindang siloka blak-blakan tayat hedeng aling-aling kitu di antawisna atuh puguh we pangagung dina eta sinewaka beuki karaget malah teu kurang-kurang anu cengkat nemongkeun nafsu. Siluman lentah andika ulah cacarita kitu. Aya paribasa abong bibir teu diwengku abong letah tetulangan. Ya, hati-hati andika cacarita. Omongan bieu teh ngandung harti andika deuk barunta ka nagara. Cek Patih Wirabangsa nangtung jeung nulak cangkeng ngan bae basa ngadenge Patih Wirabangsa nyarita kitu. Siluman buhaya ujug-ujug seuri meningagak.
Malah para mitra sadaya ditema ku siluman-siluman sejena menisaleuseureun harita teh. Kulantara nurutan hanya eta siluman bihaya anu seuring ngagak-gak teh. Para wargi kaum dangu harita teh atuh hopatih wirabangsa langsung cumarita deui. Hop. Kunaon andika kalaka seuri? Hah? Kunaon andika kalaka seuri? Cek patih wirabangsa, manehna asa dilelece para mitra sadaya ku para siluman. Asa dilelece asa kakaraeun, eta siluman make teu turut teu tumut cenah ka manehna. Ieu dia pana biasa-biasa nama tara aya nu wani baha ka manehanana. Tapi naha ayeuna waktu manehna nyarita bari nulak cangkeng, aya siluman nu wani nyeungsirikeun sagala rupa. Hal eta nimbulkeun atuh kaheran jeung rada oge nafsu. Beungeutna Kipatih reup geuneuk para mitra sadaya kontan sapada harita. Jiga-jiga nama geuneuk lir beusi atah beuleum teh lain bobodoh. Harita siluman buhaya langsung ngajawab sapada harita para wargi. Kipatih, andika ulah sok pura-pura. Kapan mana kaula kumawani cumarita kieu oge. Alatan kabong roy ku caritaan andika dulu. Kabong roy ku caritaan andika nu mata kaula migawe pagawean sarupa kieu. Tema siluman buhaya mungguh mata ngajenghok keur para pangagung karaton ka asup Patih wirabangsa sorangan. Kumaha? Dedengean teh andika kapangaruhan ku omongan kaula, ha? Nah, omongan naon nu mawa sasar ka andika teh, ha? Siluman waya? Ceuk Patih wirabangsa reuwas deui. Cakakak para mitra sadaya siluman buhaya harita seuling ngagak-gak malah ditema ku balad-baladna. Saleuseurian para wargi sapada harita mungguh mata kukurayeun kadengena. Harita oge di etapa tempatan teh para wargi. Salajengna para wargi sadaya siluman buhaya nyarita deui. Nah andika poho deui Kipatih. Atawa kumaha? Kapan andika geus ngutus anak andika? Nyatana jaka sampireun pikeun jadi raja ngagantikeun Prabu Selangkuning. Tapan kitu deuleu. Para wargi sadaya harita teh siluman buhaya memang loba balad-baladna. Yan bae siluman buhaya aya ge para mitra siluman orai sanca. Datang harita ge atuh puguh we. Harita teh para wargi Kipatih barang ngabandungan omong-omonganana siluman buhaya. Nyaan harita ge Kipatih reuwas jiga ucing tutung buntut teh lain bobodohan. Langsung Kipatih harita teh Kipatih wirabangsa nyarita. Wah! Ya jagat Dewa Batara. Ulah gegabah andika nyarita hei siluman buaya. Sabab kaula mah teu rumasa boga teh juling sarupa kitu deuleu. Cek Kipatih wirabangsa awakna ngagidir nafsu. Beungeutna beureum lir beusi atah beuleum. Harita ge para mitra sadaya Patih deuk naraja nganiaya siluman buhaya. Tapi ku para adipati sejen, ku para papati sejen geuwat direjengan, malah langsung dicangkalan. Harita keneh para wargi sadaya adipati atuha harita teh tuluy nyarita. Isim kaula aya pangkat ihanapeun salira.
Tapi ayeuna jisim kaula sejanyang kalak salira. Sabab eces, salira bade janten karaman, salira bade ngabaruntak ka negara. Cek Adipati Rangga marentahkeun wadia baladna sangkan harita teh newak patih wirabangsa dibawa ka pangberokan. Kitu kajadian para mitra sadaya anu kagambar dina mangsa harita. Salajengna para mitra sadaya atuh Kangjeng Prabu harita teh tuluy mali ka patih wirabangsa. Memang para wargi sadaya salajengna kipatih tuluy ningali barang ningali Kangjeng Raja ngaliri ka anjeunna. Kipatih langsung cumarios. Kangjeng Prabu, salira ulah waka kapangaruhan ku careobasan siluman buaya kaula nuhun. Isim kaula teu pisan-pisan gaduh emutan. Gemutan awon sarupa kitu. Eta mangkeluh pasti bade mitenah ka jisim kaula nuhun. Cik patih wirabangsa samemeh dibawa ka pangberokan ngan waktu manehna dituding mitenah, siluman buaya langsung nembalan. Kaula demiten sabab eta eces omongan jaka sampireun. Yen geus dititah kudu jadi bapak pikeun ngarebut kakawasaan kitu. Malah ti kamari oge jaka sampireun geus netepkeun maneh jadi Prabu Jaka Sampireun. Bising teu percaya pek tanyakeun kanu sejen. Para wargi anu mulia atuh puguh para mitra sadaya. Harita teh sabada siluman buaya nyarita kitu. Harita siluman buaya kituna teh bari rutret kanu hadir di dinya, utama nama kasabangsa siluman deui. Harita para wargi sadaya atuh Sang Adipati Rangga harita ge tuluy cumarita deui. Cing. Kaula hayang ngadenge yo. Kaula hayang ngadenge saha nu ngadenge Jaka Sampireun. Netepkeun maneh jadi Prabu Jaka Sampireun. Cek Adipati Rangga ngulincer ka unggal nu hadir. Anu ngagebeg di bae sabab nu araya utamana bangsa siluman. Loba nu pating aracung bari nyebutkeun yen bener cenah. Ayeuna geus aya raja anyar katelahna Prabu Jaka Sampireun. Lamun nya geus aya raja anyar, na di mana manehna ngarajaanana? Cek Adipati Rangga. Siluman lenta harita ngajawab. Nya di mana deui atuh? Ari lain di Pulau Majati mah. Kitunya balad-balad. Kitu lain? Hah? Kitu? Cek siluman lentah para mitra sadaya. Bari rutret deui cenah kanu sejen. Atuh nu dilalieuk teh geus harita ge ting arunggeuk, malah siluman buaya mah harita ge kontan cenah para wargi sadaya. Manehna nyebutkeun yen eta teh bener pisan caritaan siluman lentah teh. Barang geus kitu Sang Adipati Rangga nyarita deui. Mun geus kitu geus moal salah deui. Si Jaka Sampireun anakna Pati Wirabangsa ngabaruntak ka nagara. Cek Adipati Rangga ngareret ka Patih Wirabangsa. Nu direret keukeuh kumeukeuh nyebutkeun teu rumasa ngojok-ngojok nu jadi anak pikeun ngabaruntak ka nagara. Ngan bae para mitra sadaya, Adipati Rangga mah langsung ngamarentahkeun anak buahna
pikeun nyered patih wirabangsa sina dibawa ka Pangbero. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Saditinggalkeunana ku patih wirabangsa nu diseret dibawa ka Pangberokan, sinewaka ge langsung dibubarkeun. Ngan ari para pangagung karaton mah teu waka dititah bubar, malah sarerea dititah ngumpul, ngadedengekeun naon nu rek ditepikeun ku Prabu Selangkuning. Harita Adipati Rangga nyarita deui. Kangjeng Prabu, teu kedah ngaraos ewed mana ku ieu perkara. Sawios jisim abdi sadaya nu baris ngarurug karaman. Bilih aya karaman-karaman sanesna, pokona urusan mau ngamuk gajah mata aya siku si wulu-wulu, aya galagah kancana jisim abdi sadaya, siap toh pati jiwa raga, dina ngoni ngabela negara. Jisim abdi sadaya tos gilig satia satu ka Kangjeng Salila Prabu kaulanu. Cek Adipati Rangga, tura dinyakeun ku sarerea. Prabu Selangkuning unggek-unggekan ngan sanggeusna inyana cumarita kieu. Tapi ku ayana jalma-jalma nu niat baruntak, kaula ge tetep bakal nyaliksik diri, di antarana ku jalan tetelepek tumanya ka Andika Sakumnya. Kaula ge bakal maca diri, naon-naon anu kira-kira teluyu jeung kaayaan di dieu. Saur Kangjeng Prabu, atuh sarerea cedok nyembah semu hormat para mitra. Malah lian ti adipati, para bupati, para senapati, oge para siluman harita teh ngilu nyembah para wali. Kangjeng Raja cumarios deui. Tangtu mamaras kaula kasigeun. Kuayana polah-polah jalma nu hayang baruntak ka nagara. Tapi sok sanajan kitu, kaula ge tadi disebutkeun hayang nyaliksik diri. Nah kunaon make aya jalma atuh nyieun tindakan sarupa kitu. Da ieu anu kaula hayang nyaho. Nadi pokona mah, hartina mah naon sababna jalma make ngijing sila bengkok sinemah ka kaula, malah bari hayang ngagantikeun kalungguhan kaula. Wa nya ceuk siluman biuhaya, yen kaula teh teu mampu dinamikeun kanyaah ka ambara hayat. Wa nya ceuk siluman lentah, yen kaula teh hengker, nepikeun ka aya pihak-pihak nu hayang nyingkirkeun kaula. Saur Kangjeng Prabu harita para mitra sadaya. Atuh geus kitu mah beb sarerea jempli. Tapi para mitra sadaya teu lila jarempena teh. Geus kitu mah atuh harita teh malah mah atuh harita para mitra sadaya. Harita teh Adipati Rangga angilu cumarita. Dawuh timbalan kaula nun Gusti, jisim kaula teh sanggem ngawal. Namung jisim kaula moal unggut kalinuan, moal gedag kaanginan. Bade kekeh kumekeh satia satu kasalira dugi ka akhir zaman kaula nun. Cek Adipati Rangga, malah nu sejen papada unggek nganyakeun ge bari cendoknya lembah horma. Atuh para mitra ngadangu sarupa kitu Kangjeng Prabu ukur gumujeng ibu. Aya bungahna ngadenge Andika boga pateka dan sarupa kitu. Tapi oge teu bisa dibuni-buni yen hate kaula ge jadi sedih. Sedih hate kaula teh. Ari sedihna dina nyang hareupan anak buah nu satia satuhu bari teu wasa ngiriti kaula
sok risi kaula kajongjon. Puguh-puguh kaula teh goreng, puguh-puguh kaula teh teu bisa mingpi nagara, tapi kusabab bawahan eueuh nu wani nyiritik, atuh kaula teh boga rarasaan bener bah. Padahal geuning ari ku anu ngewa ka kaula mah ngan breh we kate mong kahengkeran kaula teh. Saur Kangjeng Prabu nu sejen geus beb dewe jempling para mitra, kituna bari ngareluk tungkua teu kecet-kecet harita teh para wargi. Memang nu kadenge iwa sorasa satuan bae. Boh manuk-manuk di sarada pon kitu sato-sato cai di sarada. Maklum atuh para mitra sadaya pendopo nagri eta nu disebut Kerajaan Pulau Majeti teh ayana teh di sisi leuwi, mun disebat leuwi teh mah atawa di sisi rawa katingalina ku urang Galuh. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Teu bisa dipungkir yen hate Prabu Selangkuning ngarasa sedih. Dumeh ayeuna kapanggih aya warga ti Karatuan Pulau Majeti nu baha alatan teu ngajenan ka ketak nu jadi raja. Padahal salila ieu Kangjeng Prabu teh asa ambon sorangan. Dina makieuhkeun nagara teh ceuk rarasaan mah. Salila ieu ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara. Estu sagala rupa teh, estu waktu teh, atu rengkak paripolah teh, jang kapentingan ambara hayat di tatar Pulau Majeti. Ari pek teh geuning dina kanyataanna mah aya nu ngarasa yen ketak raja salila ieu teh dianggap hengker. Teu bisa ngolah nagara, teu bisa ngamakmurkeun ambara hayat. Tah ieu raja hengker jeung teu karasa mayungan nu dipingpina. Nu matak aya sabagian ambara hayat. Pon kitu deui cenah para inohong-inohong di Pulau Majeti anu hayang ganti kurajaannya. Para wargi sadaya harita teh Kangjeng Raja Cumarios. Kaula teh embung dibebenjokeun ku kagenahan bungkul. Urang pajajaran kungsi boga panca parisuda. Hari panca parisuda teh nyaeta pangeling-eling ti ambara hayat nu mangrupa kiriti. Anu mangrupa kontrol cenah muncek basa modern teh mah. Maranehanana sanggup ngiritik raja, maranehanana sanggup ngontrol raja, upama raja teu parok jeung bebeneran. Panca parisuda teh peuheur kadengena, tapi sok sanajan peuheur mungguh matak nyageurkeun nu boga panyakit bati. Ukituna para raja pajajaran perlueun pisan kana kiriti ti rahayat leutik, kana kontrol ti rahayat leutik. Tah ayeuna kaula ge hayang kitu. Hayang aya panca parisuda nu bisa ngelingan kaula tina sagala kakaliruan sajroning mingpi nagara. Kangjeng Raja Prabu Selangkut dina ngoning anjeunna Cumarios teh para mitra sadaya bari ngareret ka kenca kakatuhu. Malah kalan-kalan anjeunna direr ngareretan ka sing sapur beungeut para adipati, para narpati, para bupati nu harita cenap sadaya aya di dieu. Pon kitu deui ka para siluman jeung dedemat-dedemi, ku Kangjeng Raja diteuteup harita teh para wargi. Saterusna Kangjeng Raja Cumarios deui.
Geninganan nepi ka waktu ayeuna saurang oge nu sanggup ngagenggereuhkeun kaula salila kaula mingpi tah eta teh bahaya pikeun nagara. Hari nu jadi sabab kulantaran eueuh nu ngelingan eta teh ngaakibatkeun bahaya pikeun nagara. Sabab raja bisa kajongjona. Pikeun sakitu kalina para mitra nu araya teh ngabige teu sanggup kumahanya kudu nyarita ngajawab cenah para mitra patorosan Kangjeng Raja. Ngajawab masalah nu keur ditepikeun ku Kangjeng Raja. Kahar ucari cing bieu teh malah kaula boga sangkaan goreng. Buah-buah andika kabeh sabenerna mah geus apal kana kahengker kaula. Ngan mun ngiriti kaula andika sieun dionclah tina pangkat. Padahal meureun pangkat teh ku andika kacida dipusti-pustina. Ulah nepikeun keuleuh pasti diri andika kabeh. Jadi batan kudu ngiriti kaula bari risikona dionclah. Nya mending mengpencarang kana sagala kahengker kaula. Kitu meureunnya. Saur Kangjeng Prabu. Waktosna seep.